Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Mugia urang sadayana aya dina kasehatan lahir batin, kabagjaan sareng kajembaran. Amin. Patepang deui sareng Bu Indi, dinten ayeuna urang bakal diajar basa Sunda. Pangajaran 8, Kajadian Alam. Tujuan pangajaran dinten ayeuna diantawisna hiji, parigel ngaregepkeun kakawihan bulantok. 2. Parigel ngawihkeun kakawihan bulantok. 3. Parigel ngalengkepan kalimah make kecap pananya. 4. Parigel nyocokeun kecap saharti. Sateu acan dikawitan, takenging hilap, urang ngadua sasarengan. Ngadua dikawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Saha di dieu anu tos siap ngaregepkeun pangajaran dinten ayeuna? Sok cobi absen di kolom komentarnya. Ayeuna urang kawitan diajar ngaregepkeun kakawihan. Di dieu aya kawih anu judulna bulantok. Kumaha cara nembangkeun kakawihananya? Yuk, urang regepkeun dangukeun sasarengan. Urang nyanyikeun sakali deui yuk. 1, 2, 3. Nah, barudak kumaha
tos tiasa nembangkeun kakawihan bulantok atanapi teu acan. Salajengna urang diajar ngeunaan ngalengkepan kalimah pananya. Pek lengkepan kalimahna sing luyu. Ieu mangrupakeun pilihan jawaban anu tiasa ku urang pilih. Kahiji, di mana? Di mana? Kedua, kumaha? Kumaha dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana. 3. Saha. Saha. Dalam bahasa Indonesia, saha artinya siapa. 4. Iraha. Iraha. Iraha dalam bahasa Indonesia artinya kapan. Selanjutnya, naon. Naon dalam bahasa Indonesia artinya apa. Apa. Selanjutnya, naha. Naha dalam bahasa Indonesia artinya kenapa. Urang cobian nomor hiji. Titik-titik, ngaran hidup. Ngaran artinya nama. Hidup artinya kamu. Jadi di dieu urang tiasa ieu teh pananyana ngeunaan nanyakeun ngaran hidup atanapi nama kamu. Jadi nu mananya anu cocok, anu luyu sareng pananya nomor hiji. Nya, jawabana saha. Janten nomor hiji saha ngaran hidup. Pananya nomor 2. Titik-titik. Hidup linggih. Hidup, tadi saha anu masih emut. Hidup artinya adalah kamu. Sedangkan linggih, linggih dalam bahasa Indonesia artinya tinggal. Jadi hidup linggih, kamu tinggal. Pek, nu mana kecap anu luyu pikeun ngalengkepan kalimah dina pananya nomor 2. Sok, lajengkeun eusian pananya nomor 3, 4, 5, sareng genep dina buku pangajaran hidup. Salajengna urang diajar ngeunaan nyocogkeun kecap. Barudak pek tingali. Di dieu aya kecap-kecap dina kotak. Kecap-kecap dina kotak kahiji, nu ieu aya patalina jeung kecap-kecap dina kotak nu kadua. Di dieu aya contoh. Angin cocok jeung topan. Jadi amun dihijikeun janten kecap angin topan. Supados hidup leuwih ngartos, Ibu Indi bade nerjemahkeun atanapi ngahartikeun kecap-kecap basa Sunda di kolom nu kahiji. Aya kahuruan. Kahuruan dalam bahasa Indonesia artinya kebakaran. Lini. Lini dalam bahasa Indonesia artinya getaran. Getaran. Tsunami dalam bahasa Indonesia adalah tsunami. Sama ya.
Caah. Caah dalam bahasa Indonesia artinya deras. Deras. Hujan dalam bahasa Indonesia artinya tetap hujan. Salajengna Ibu Indi bakal ngahartikeun kecap-kecap dina kolom anu kadua. Seuneu. Seuneu dalam bahasa Indonesia artinya api. Ceudem. Ceudem dalam bahasa Indonesia artinya mendung. Mendung. Cai. Cai dalam bahasa Indonesia artinya air. Air. Ombak. Dalam bahasa Indonesia, ombak tetap ombak. Gempa. Gempa dalam bahasa Indonesia tetap gempa ya. Sok ayeuna hidup cocokeun kecap-kecap dina kolom kahiji jeung kecap dina kolom kadua. Barudak mung sakitu pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Urang ucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.